Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanqalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamqatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumi lak ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Dipayun hayu urang bebarengan manjatkeun puji syukur ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nutos masihan mang pirang-pirang kanikmatan ka urang, terutama nikmat iman sanereng Islam. Dibarengan ku nikmat sehat wal afiat sehingga alhamdulillah dina kesempatan ayeuna urang masih dipasihan panjang umur, dipasihan kekuatan, kesehatan sehingga urang tiasa bermuajahah bersilaturahmi di majelis talim ieu dina raraga ngagugurkeun kewajiban urang masing-masing nyatana tolab ilmu. Salawat beserta salamna pamugi Allah ngalimpahkeun ka junjungan urang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tailap ka para keluargana, para sahabatna, teu kantun ka urang salaku umatna nu pangmudah-mudahan urang sadayana nyaeta kenging syafaatil uzma ke dina poe kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya 'anin nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam.
dan riwayatakan saking Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu apa satuna Kanjeng Nabi iku ngucap ya Kanjeng Nabi ngucap ing lapan man shalla as-salata ma'al jama'ati utawi sapa wong salat iku salat ya si wong as-salata ing salat ma'al jamaati ing dalem sumurtane berjamaah wa jalasa fi halqatil ilmi lan dodok ya si wong fi halqatil ilmi ing dalem golongan ahli ilmu wa sami'a kalamallahi wa amala bihi a'tahu Allah ta'ala sittata asya'a wa sami'a lan ngarungu ya si wong kalam Allah ing kalam Allah wa amala lan ngamal ya si wong bihi kalawan kalam Allah a'tahu Allah ta'ala maka ngawehaken hu ing si wong Allahu ta'ala sapa Allah ta'ala sittata asya'a ing 6 pirang-pirang perkara arizqa minal halali hiji rizki minal halali saking kang halal wayanju lan selamat ya si wong min azabil qabri saking pirang-pirang azab kubur atau siksaan kubur wa yu'ta kitabahu biyaminihi lan den awehaken ya si wong kitabahu ing kitabe si wong biyaminihi ing belah tangane si wong wa yamurru ala siratilan ngaliwati ya si wong ala sirati ing atase jembatan karbal kil khotifi kaya kilat kang nyamber wa yusyaru ma'an nabiyina landen kumpul akan ya si wong ma'an nabiyina ing dalem sumrutane pirang-pirang para nabi wa banallahu lahu baitan fil jannati lan ngajenengaken Allah sapa Allah lahu kadue si wong baitan ing hiji umah fil jannati ing dalam surga min yakutati hamroin saking inten yakut hamroin kang abang lahu arbauna baban iku tetep lahu kadua bait arbauna baban utawi 40 baban lawang masih nyaritakeun nyaeta cariosan Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun dina hadis cek Kanjeng Nabi urang man shalla as-salata ma'al jamaati saha jelemana anu sok salatna ieu ma'al jamaati sok berjamaah hari urang sok berjamaah alhamdulillah maghrib doang subuh mah kaberangan bae ya subuh kaberangan Isa atau kaheesan mau misalnya orang mantas naon bantas boga pagawean ngeunaheun eta merempeun mata saacana salat urang geus naon geus rapet mata salat Isya mah henteu eta pagawean urang gitu. Komo yang boga tujuan hayang berjamaah salat subuh urang mapan jarang berjamaah salat subuh
aya salat berjamaah salat subuh setahun sekali bulan puasa doang eta ge pernah sabaraha kali doang sabulan puasa salat berjamaah subuh. Ja urang mah biasana lolobana teh sahur eta sok tengah dua geus naon geus sahur tengah dua urang geus naon ya geus sahur jam 2 sahur pan urang mah lain-lain nangguan waktu subuh eta sahur naon hees deui tah hees ya kaburu hees cenah ya ketika waktu subuh datang salat teh urang ngantuk lah eta kitu jeung kitu bae unggal poe nyamantak anu pang utama-utamana sahur ke nyaeta dina waktu seperti lupeuting ta jam 3 urang hudang masa sedang setengah 4 urang sahur setengah 4 sahur panta rengsek jam 4 kaburu urang naon ya kaburu anu naon ya nu lalaki mah bari ngopi bari naon deui bari hayang ngarokok yang ngarokok kaburu tengah jam urang aya waktu ti jam 4 sampai jam tengah 5 sebab naon kadang-kadang imsak eta aya tengah 4 kurang aya jam 4 tengah 4 liwat gitunya tergantung ieu geser waktuna tadi dinya kan lamun geus datang waktu imsak ka waktu subuh eta nungguan 10 menit di imsak eta 10 menit ke waktu subuh mah nyan teu kuat eta urang nungguan tah ari geus naon ari geus ngalaksanakeun salat subuh maka ditu pandek naon endek peureum deui ge ndek peureum deui ndek rada kebelan ge misalnya hees pan urang ngeunaheun teh ngeunaheun sebab urang geus ngalaksanakeun salat subuh tapi lamun urang ngabiasakeun sahur sore keneh eta salat subuh kadang kabablasan tadina salat subuh nya salat subuh ayo urang salat subuh berjamaah salat naon ya salat zuhur berjamaah salat asar berjamaah zuhur berjamaah urang henteu waya asar ge kitu keneh maghrib bosok teu lo paling maghrib doang berjamaahna eta ge keur aya di imah bae ari keur eueuh di imah manaon salat berjamaah maghrib ge urang mah tilok nu mantap di dieu cak Kanjeng Nabi hiji jalema anu rajin ngalaksanakeun salat berjamaah nyaeta bakal dibere genep perkara ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala ke urang bejakeun heula ieu na heula misalna pokona heula ieu anu perlu ku urang dikanyakeun hiji jalema anu sok daek salat berjamaah tah 5 waktu usahakeun urang berjamaah sebab non hikmahna eta urang berjamaah sangat gede jasa ganjaranana gedena kumaha babandinganana hiji lawan 20 derajat hiji lawan 27 ganjaranana urang di imah mah diganjarna ku Gusti Allah hiji bagian tapi berjamaah urang dibalesna diganjarna ku Gusti Allah 27
27 derajat. Tah bedana keuntungan sholat sorangan di imah nyatana bisa dileuwihan ku ganjaran orang sholat berjamaah. Hiji kaduana di imah mah orang ya sholat lamun geus salah ya salah bae ku sebab ilmuna orang canan ya can ngarti kabeh sholat orang salah atuh salah bae. Tapi untungna orang sholat berjamaah ketika orang aya anu salah dina praktek sholat umpama eta aya nu nanggung jawab nyatana saha nyatana imam aya nu tanggung jawab imam sholat orang. Tah untung panguntung-untungna jelema anu rajin sholat berjamaah. Hiji taala wa jalasa fi halqatil ilmi jelema anu sok daek kukumpulan anu daek ririungan nyaeta fi halqatil ilmi dina ririungan jeung ahli ilmu jelema nu ngarti ku urang di deketan sebab naon urang mah ngarasa jadi jelema awam hayu deketan jelema anu aya ilmuan supaya naon supaya orang non ya ngarti karena masalah ilmu. Sebab non orang ngabaturan hiji jelema ngabaturan tukang minyak sengit orang bakal ilu sengit. Sebab non orang babaturan jeung tukang minyak sengit aja orang babaturan jeung saha babaturan jeung tukang ngadu kotok orang bakal kabawakeun teu kabawakeun sanajan orang teresep ka kotok sanajan orang teresep ka ngadu kotok boboncengan akrab jeung tukang ngadu kotok. Coba ketika orang ngabonceng ka dia kaditu ngaboncengkan jelema anu tukang ngadu kotok kuari mah tuh Mang Jaed cenah naon ya iileueun jeung saha jeung Mang Umar tuh nu tukang ngadu kotok berarti nyana mah naon kuari nyana jadi tukang ngadu kotok sebab non tuh ngabaturna kitu jale ngabatur jeung tukang ngaji di majelis taklim kuari mah tu jeletuh jadi kiai ceknya natenya jadi naon ya jadi santri anyar ku sebab gabungna jeung saha jeung ustad gabungna jeung kiai gitu kuari mah jelebu barang jadi naon jadi santri anyar jadi ustad anyar julu kabawakeun tuh cuman ngabatur jeung ustad mah moal lepas ti naon diajak ngariung paling gabungnya ustad mah kitu yuk ngariung ka mana ka wetan aju cek teu kebel teh yuk ngariung ka mana ka kidul tah tadina tilok daek jabung jeung non ya jeung urang lembur di tempat riungan ari jabung jeung ustad masih ngoreng kuari mah diajak ngariung bae jambongal mungkin babaturan jeung ustad ku ustad diajak naik panggung iya cak ustad teh naik ya di modalan 50.000 naik ke panggung aya nu kitu moal mungkin lah ayo kumaha lamun nazar ya anu kula mandek nyawer eta mah nazar teu dilaksanakeun ge teu doraka nya ieu mah bahasana nazar cenah naon
lamun anu kula ndek nyawer naon ya, ndek nyawer biduan kaluhur panggung, kula mah aya bahasa nazar teu dilaksanakeun ge masalah maksiat mah teu jadi masalah gitu, moal melanggar moal ari ukuran maksiat mah moal aya naonan kecuali bentureunana nyaeta jeung hukum Allah model kieu kula nazar ya, lamun salaki kula andieup kula ndek naon ya salamat meuli bakakak, salamat meuli bakakak, ketika eta salaki urang andieup wah eta gegeraan meuli bakakak nya. Tasah jalemana anu daek riung mungpulung kukumpulan di tempat ahli ilmu ya, ahli ilmu jelema anu aya ilmuan urang daek jajabungan, daek silaturahim, daek tatanya, daek naon deui ketika orang aya masalah hayu tatanya kanu aya ilmuan lah cenah naon jaya aya ilmuan gitu bener ieu pinter ge henteu bener ieu anu aya ilmuan bae umpama anu ngarti disebutna kunyana henteu bener, teu benerna di mana? Apakah iya anu ngomong teu bener nyana pang benerna, apakah nyana iya pang pinterna, pinter can puguh bener ya, pinter can puguh bener. Jelema anu pang bagus-bagusna nyatana jelema anu bener mungguh agama Allah. Jelema pinter loba tapi can puguh bener. Ieu jelema anu tujuan hayang belajar bener dihitungna cenah teu benerna di mana? Apakah urang geus ngarasa pang benerna jasa kitu nya. Jadi geus bagi diri urang mah ubarana geus lah emang ngarasa kula mah pang loba dosana, pang non ya, pang loba kakurangan, pang loba salahna eueuh seutik ge kabeneran di awak urang ngabandingkeunna ka awak urang. Cuman urang yakin bahwa segala amal ibadah urang anu sakumaha nurutkeun parentah-parentah Allah bener jeung henteuna. Lamun urang make hukum-hukum Allah urang pasrahkeun bae sadaya-daya ka Gusti Allah. Nu penting urang ibadahna make ilmuna gitu. Jeung untungna urang ngadeukeutan jalema anu aya ilmuan mah ngeunaheun umaya kula aya masalah kieu tatanya ka anu ngarti, tatanya ka ahli ilmu ngeunaheun eta ngaranna urang kaasupeun jelema bodoh tapi daek tatanya. Lamun cek bahasa ieu teh mah bodoh eta pan kabagi sabaraha? Kabagi sabaraha jelema bodoh? Kabagi dua apa tilu? Hiji bodoh alewoh, kadua bodoh ameno. Tah. Ari bodoh alewo mah nyana ngarasa bahwa nyana eta jelema bodoh tapi alewo eta salah seetik nanyakeun, salah seetik nanyakeun ngarasa nyana bodoh kula beusing salah jalur, salah hukum, loba tatanya. Bodoh tapi loba tatanya, bodoh tapi sieun ke Allah. Tah eta ngaranna bodoh alewo, loba tatanya. Eta insyaallah jelema jadi jelema bener. Tapi anu kadua jelema naon? Bodoh ameno. Bodoh ameno nu kumaha?
pan bodoh tapi henteu daek tatanya ndek nanyakeun gengsi, ndek nanyakeun aing ieu beusing ka isinan, ndek nanyakeun beusing ka nyahoan aing jelema bodoh. Geus aing mah kumaha ceuk aing bae, ceuk aing bener berarti bener, ceuk aing salah berarti salah. Bodoh tapi ngarasa pang benerna, ngarasa pang benerna, pang pinterna. Bodona nan ya pinterna ya cek sorangan, benerna cek sorangan, lain bener cek hukum lain. Eta jelema bodoh tapi henteu daek tatanya. Tah jadi orang mah termasuk pribadi kula jelema bodoh. Aya sesuatu naon bae anu teu kapaham ku urang, teu kapaham dina masalah ilmu, urang kudu loba tatanya. Tan cek dina Al-Qur'an nage naon pas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ayo loba tatanya anjeun ka ahli-ahli Allah in kuntum la ta'lamun, lamun tah anjeun henteu nyararaho gitu. Seterusna nyaeta geus daek kurang kukumpulan, geus daek kurang setik-setik ngabeneran awak urang. Jaka rasa ku urang mati lok naon, tiba heula ti ngora datang ka kolot, teu daek ngadeuketan musola, teu daek ngadeuketan masjid, teu daek ngadeuketan ka majelis taklim. Ketika eta hiji waktu umur geus rada kolot, dibere hidayah ku Gusti Allah, daek ku kumpulan di majelis taklim, daek kumpul jeung duduluran, daek kumpul jeung tetangga, kumpulna di majelis taklim tempat orang nganyahokeun kana ilmu agama bener jeung salahna, bener jeung salahna dina naon ya, dina tempat majelis taklim ieu engke kapanggih nu bener, kapanggih jalur anu salah bakal kapanggih. Ulah kieu teh di tempat pengajian je eta mah cenah ngaji nyinggungan aing meureunnan, ngaji jeung nyinggungan aing bae, berarti lamun hatena iman ka Allah moal ngarasa kasinggung ku hukum. Lamun urang setik-setik iman ka Gusti Allah Subhanahu, ari kitu mah lain nyinggung aing eta hukum, berarti keur ngelingkeun, keur ngaluruskeun awak aing, keur ngabenerkeun awak aing, ja aing teu akur jeung tata cara hukum anu disampaikeun anu aya misalna dina pelaturan Al-Qur'an sareng hadis, berarti teu cocok ya, teu cocok ya ngaji ya, ngajina ieu menyinggungan jelema baik lain nyinggung. Nyatana urang keur naon, keur nyampaikeun hukum Allah, nyatana ka urang kabehan. Sanggeusna naon, sanggeusna urang kukumpulan di majelis taklim wasami'a kalam Allah, ngaran-ngaran kukumpulan jeung ahli ilmu mapan, ahli ilmu memual mungkin woi isukan ayat tontonen di mana di daun urang isukan babarengan moal. Paling gak ahli ilmu makia malam minggu maya urang babarengan ngariung kaprapatan, malam minggu poe Jumat kene geus dibejaan nya, malam minggu mah urang ngariung ka mana aya undangan ngariung, paling gitu. Barang malam minggu teh poe Sabtu kene berang kene cek nan ya, cek tuan rumah teh jadi
ngariungna malam minggu terjadi malam Senin nangguan anakna can datang tah eta kitu paling ge jeung ari jabung jeung ahli ilmu mah paling ge dibere urang dibere masukan dibere nasihat cek ahli ilmu teh cek nu aya ilmuwan teh bibi ulah sok kitu ulah sok galak-galak teuin ka salaki ulah sok lobatein mamarahan ka salaki sebab eta naon nyieun doraka nyieun dosa ka bibi paling gitu atawa ka salaki namang kira-kira orang dihitung-hitung ya umur geus sabaraha taun geus aya meureunnan ngadedegetan ka 5 tahun mah tuh jeule ari poe Jumat lawang masjid gegeroan bae ka mamang sebab naon ditampokeunana ieu mamang tilok ngaliwatan lawang masjid tilok ngasupan naon ye jero masjid atuh ayahna bae cek naon ye cek boga ilmu teh yuk urang naon ye paksa awak urang paksa misalna naon ye nafsu urang dina poe Jumat ku urang ajak ka jero masjid paling gitu hari ustad mah jeung ahli-ahli ilmu paling ngajakna gitu moal mungkin ustad ngajakna perang moal ustad ngajakan pasea moal nya moal ngajakan pasea ustad mah diajakan pasea ge moal wakal langsung naon moal langsung nanggapi moal hari ustad mah moal kapancing moal tetep ari ahli ilmu mah nyatana ngajakna kana kebenaran disampaikan ku ahli-ahli ilmu terus ku urang sami'a wa sami'a kalam Allah didengekeun ku urang kalam-kalam Allah didengekeun ku urang hukum-hukum Allah anu dina ayat-ayat suci Al-Qur'an jeung dina hadis naon anu disampaikan ku ahli-ahli ilmu ku urang dinaon didengekeun ku urang sanggeusna didengekeun wa amila bihi a'tahullahu ta'ala sittata asya'a sanggeusna didengekeun ku urang terus diamalkeun anu sakumaha kasepuhan urang sok nungtun urang samemeh pangaosan nyatana nuntun maca Fatihah wajib hukumna urang ngabeneran Fatihah sebab Fatihah tadi dina salat mah hukumna wajib salat henteu sah lamun urang maca Fatihah na acak-acakan salat moal ditarima ku Gusti Allah lamun bacaan Fatihahna ieu urang encan bener itu aja dituntun ku guru urang sampai naon yo sampai naon yo gegeruan macana kenceng magahan ka jamaah ka urang khususna ka pribadi kula urang tadina maca bismillah ge kurang naon ya kurang bener kurang bagus ketika urang tiap malam Jumat dituntun bacaan Fatihah setik-setik urang berubah tadina bismillahirrahmanirrahim lain rahim nirokim kurang ki horeng salah maca kitu teh horeng nu bener mah bismillahirrahmanirrahim ulah dijieun nirrahim atawa nirrahim eta salah tesah salat urang moal ditarima ku Gusti Allah maca bismillah na kitu nu mantap untung bagi urang hate urang ditarik ku Gusti Allah dituduhkeun titanaon titah jajabungan di jeung ahli ilmu titah jajabungan jeung naon yeuh di tempat majelis salim tah beusingan gitu doang bacaan urang encan bener nyatana aya nu ngabenerkeun
Sanggeusna naon? Sanggeusna urang ngadenge kawajangan-wajangan naon ya ahli ilmu. Oh ari kitu mah kitu ngaji urang bacaan Fatihah tadi nama kula kumaha cek kula keur belajar keur leutik bae dina waladdallin urang mah keur leutik belajarna walabdol keletik orang mempelajari kitu umpama ketika orang geus ngadenge ti ahli ilmu bahwa maca walabdol ulah kitu kurang dibenerkeun nyatana walabdolin tah warimalah dibenerkeun sebab pulang geus naon ya daek jabung di majelis ta'lim daek gabung jeung ahli-ahli ilmu sanggeusna kitu diamalkeun ku urang diamalkeun anak kumaha heueuh dina ibadah urang teh tadina mah henteu make ilmuna kuari malah hendek make ilmu sanajan saeutik ke kula hendek dimanfaatkeun hendek diamalkeun ilmu kula sanajan kula mah belajar ilmuna meunang ngadenge meunang naon ya dina pengajian denge lain hartina belajar bari nyaret lain belajar lain naon deui bari di pagahan hiji-hiji kula mah hanya ngaji denge berjamaah jadi mustamiin doang kula mah ngaji ge tapi kula mah seetik-seetik didengekeun ku ceuli didengekeun ku ceuli urang tapi bari dirasapi diinget-inget direkam ku hate urang bahwa naon anu disampaikeun ku ahli ilmu naon anu disampaikan ku guru-guru umpama nyampaikeun hukum lah seetik-seetik nek direkam di otak orang diingat-ingat di hati orang bahwa ibadah teh sing orang kitu sebab naon lobana urang ngamal lobana urang nyieun perbuatan amal naon bae tapi tanpa ilmuna cek Kanjeng Nabi layan faun teu manfaat loba ngamal jasa tapi teu make ilmuna teu manfaat tapi urang seetik ngamal tapi ngamal jeung ilmuna insyaallah manfaat tah seetik ngamal make ilmuna manfaat daripada orang loba ngamal henteu jeung make ilmuna atuh percuma teh percuma tah ieu dina masalah cariosan Kanjeng Nabi urang kahiji dawamkeun urang dina masalah salat berjamaah loba campur baur compa loba diuk urang babarengan jeung ahli ilmu sanggeusna diuk jeung ahli ilmu kurang dengekeun loba dihartikeun ku urang omongan-omongan ahli ilmu sanggeusna kitu kurang diamalkeun didinya kecek Kanjeng Nabi a'tahullahu ta'ala sittata asya'a maka Allah bakal merek ka hiji jelema eta anu tadi nu ngamalkeun salat berjamaah nu loba diuk bebarengan jeung ahli ilmu loba tatanya ka ahli ilmu didengekeun naon anu diomongkeun ku ahli ilmu masalah kalam Allah hukum-hukum Allah anu aya di Al-Qur'an jeung hadisna sanggeusna naon didengekeun diamalkeun kahiji jelema nu tadi teh bakal dibere ku Gusti Allah hiji ar-rizqa minal halali hiji bakal dibere rizkina ye rizki anu halal rizki halal bakal dibikeun ka jelema anu tadi
kaduana bakal disalamatkeun nyaeta yanju min azabil qabri, bakal disalamatkeun dina siksaan kubur. Sebab urang ulah ngarasa bener bae anu dipikirkeun ku urang masalah kubur. Urang sok ngingat-ngingat masalah kubur henteu? Sok ingat eta urang selama keur ngadaweung bae. Sok ingat ka kuburan, ka alam kubur osok tilok. Lamun eta mah meureunnan anu sakumaha anu geus ku urang diingat-ingat saminggu teh poe nu saminggu ieu poe Senin ya. Asana yo aduh ka poe Kemis sabaraha poe deui ya eta geus diinget-inget bae. Ingat kan kitu mah inget. Ya cek nu di mata ya abasya can ngiriman bae ieu. Horeng tereh poe Kemis ingat. Tapi kak non ya masalah siksaan kubur mah urang eueuh inget. Ulah-ulah eta ngahaja-haja urang diuk ngadaweung ngalamun nginget-nginget masalah siksaan kubur. Urang mah keur nyieun naon ya keur ngeduk kuburan ge urang mah teu inget. Padahal mah urang keur nyieunteun lobang kubur jeung saha? Jeung batur. Nya sugan bae gitu tah. Sugan kieu teh Mang Pandi nyieunteun kuburan naon ya kuburan batur. Ya Allah, sakieu teh bari ngalamun. Bari mikiran hatena ya Allah, ieu heueuh nya. Ieu kuburan nang ngadukeun teh awal datang ku sampai sameter aju di lobangan di belah kulona dijieun naon. Di diberean kamar. Ieu kuari ieu aing nyieunteun batur. Iraha waktu ge pasti aing bakal kieu meureun bakal naon ya. Bakal ngajojor sorangan bae meureun eueuh baturan. Gusti ieu nya di jero kuburan sanggeusna naon digigirkeun ngarep ka kulona jadi turuban deui kunaon. Dituruban ku tataban nya sanggeusna kitu diurugan di ku tanah Gusti ya kula kumaha ja. Aya nu inget kitu nu ngaduk tan kuburan aya moal bala mah bari lalagaan dipake lain inget non ya sakali inget non ya sakali inget lain ingat orang karena masalah siksaan kuburna coy. HP mana HP ya coba aing nek selfie ya selfie di jero kuburan ya atau encan pernah kula ngadenge anu ngeduk kuburan eta dijajal heula ku nu nyieun kuburanana can pernah sugan kita sapa batur wae coba si jajal ngedang didinya ampe pantes atau pas teu kasia henteu urangna seserian lalagaan orang nyieun lobang kuburan ge henteu naon ente nyatana ente ingat bahwa orang keur nyieun lobang kuburan pikeun batur tapi pikeun diri sorangan mah ente ingat. Kadang kieu deui ngadenge tetangga maot teu nya karunya amat cenah eta tetangga ora keneh nya geulis keneh ditinggalkeun ku salakina urang mah kitu. Tapi ente mikir kuari giliran nyana ninggal Gusti irah ge meureunan giliran kula mah masih loba dosa kene kula kumaha cenah lamun dicabut nyawa ku Gusti kula mah can boga bekel can kuat aya nu kitu aya eueuh urang mah ari ka batur mangarunyaan tu kata tangga salakina ninggal karunya amatnya tapi ke awak sorangan mah teu dikarunyaan teu daek salat teu daek ngaji teu daek Jumat teu daek ibadah tah awak urang teu dikarunyaan ku urang ari kata tangga mah nu ninggal dikarunyaan ku nya ya
sing horeng naon sing horeng gitu masalah nan ya kahiji nan ya dibere rizki anu halal ku Gusti Allah, kaduana orang bakal disalamatkeun dina siksaan kubur bagi jelema anu rajin salat berjamaah, jelema anu rajin kukumpulan jeung ahli ilmu ngadenge hukum-hukum Allah sanggeusna kitu diamalkeun sing horeng ganjaran cek Kanjeng Nabi urang hiji bakal diberi rizkina ku Gusti Allah, selalu diberi kehalalan halal moal bae anu haram moal diraksa ku Gusti Allah. Kaduana dinanya disalamatkeun dina siksaan kubur. Katilu urang bakal diberi kitabna ieu engke dina poe kiamat bakalna menangna dileungeun katuh lamun urang ciri-ciri menang kitab dan ya amal ibadah urang ke dina poe kiamat menangna diblah katuh berarti urang ciri-ciri selamat. Terus yamuru ala siratikal barkil khatib, bakal diliwatkeun di jembatan Siratal Mustaqim urang non ya geus moal kokorandangan deui, moal euyak-euyagan deui awak urang, moal gagalantungan di jembatan Siratal Mustaqim eta bagi jelema nu rajin salat berjamaah, rajin kukumpulan jeung ahli ilmu ngadengekeun kana hukum-hukum Allah sanggeusna kitu tadi teh naon cenah diamalkeun eta ke urang di jembatan Siratal Mustaqim dina poe kiamat. Kaayaan urang eta nyebrangna lir ibarat kalbarkil khotib, seperti kilat anu nyamper. Kilat lamun nyamper kumaha jepret bagitunya geus jeung kicep mata urang ge hasana heulaan naon heulaan kilat. Ta eta urang ngajembat bakal kos kitu sacepetna eta gitu. Hayang teu hayang, mun hayang kurang amalkeun nu tadi. Seterusna satik deui wa yahsyuru ma'an nabiyina, urang bakal dikumpulkeun jeung para nabi, bakal dikumpulkeun saha sih anu teh hayang kukumpulan ke dina di akhirat jeung para nabi, khususna urang manan ya lamun cinta ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syaratna tadi di samping nu tadi dicaritakeun urang kudu loba naon, loba maca sholawat ka Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus wa banallahu lahu baitan fil jannati min yaqutati hamroin. Terakhir nyaeta bagi sahabat jelemana anu rajin salat berjamaah, anu rajin dae kukumpulan di majelis ta'lim jeung ahli-ahli ilmu ngadenge kana hukum-hukum Allah seetik-seetik urang tadina melanggar kana hukum Allah ke urang dikurangan, tadina urang usaha sok ngotrekan kiloan bae seetik-seetik piceun ulah, tadina urang seetik-seetik sok ngopenan literan ulah jauhan seetik-seetik jeung sanggeusna urang ngadenge kana hukum-hukum Allah, ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Nu terakhir nyaeta urang bakal dijieunteun hiji imah fil jannati di jero surga. Saha anu embungan ka surga saha? Kabeh ge naon? Kabeh ge hayang ka surga mah anu tukang salat hayang surga, anu tilok salat ge hayang surga, anu naon nu tilok ngaji hayang ka surga, apalagi nu osok
nosok ngaji, anu osok Jumat hayang ka surga, anu tilok Jumat ge hayang saha anu embungeun ka surga kabeh ge hayang. Tah urang dina masalah tadi anu dicaritakeun di dieu Gusti Allah bakal nyienteun hiji imah di jero surga, dijieunna ge dina inten yakut anu sarba beureum. Inten yakut saha urang nyaon teh ka inten yakut? Nyaho ngaran doangnya, nyaho ngaran tapi geuna bentuk nama encan nyaho encan. Tapi urang anu dipake naon ya? Anu dipake ku urang kahayang ngaran-ngaran inten mah inten jeung batu bata beda mana? Berarti bagusan bantusan inten beusi jang inten bagusan inten kene ya haju emas jang inten bagusan inten kene ulah-ulah ka inten emas bae ku urang dinaon dipikahayang apalagi inten bahkan intena ieu mah inten yakut deui anu serba beureum teu nyaho-nyaho acan urangnya ka intena ge urang macan nyaho komo dengaranana inten yakut. Tadina hiji imah anu bakal dijieunteun ku Gusti Allah, dijieunteun ku Gusti Allah pikeun jelema tadi anu naon ya anu rajin salat berjamaah, anu daek gabung jeung ahli ilmu, ngadenge kana omongan-omongan atawa ngadenge kana hukum-hukum Allah sanggeusna ngadenge diamalkeun ku urang dimangfaatkeun tah. Nu terakhir bakal dijieunteun gedong ku Gusti Allah nu dijieunna ti inten yakut anu serba beureum di jero surga. Sanggeusna eta kitu imah eta boh di dieu naon lahu arbauna baban dijieunteunana ku Gusti Allah eta hiji imah lawangna ge aya 40 lawang. Lawangna aya 40 urang eta kumaha eta? Aya 2 urang ngadenge di lembur urang anu hiji jelema nyieun imah lawangna 40. Aya. Eueuh. Can aya. Eta urang mah lawang karak aya lawang 15 sebagai urang geus naon? Geus sohor jasa. Sedengkeun ieu mah lawang 40 lawangna ge dijieunna di inten yakut. Ente bisa kabayangkeun imah eta sagede kumaha eta. Urang menyieun imah lawangna aya 10 bage asana geus dibayangkeun gede jasa eta imah. Komo ieu mah lawangna aya 40. Imah anu lawangna aya 40 ieu bakal dibikeun ka urang lamun urangna sok ngamalkeun salat berjamaah, rajin ku kumpulan jeung ahli ilmu, sering ngadengekeun kana hukum-hukum Allah, sanggeusna didengekeun eta hukum-hukum Allah dipake ku urang dimangfaatkeun kitu nya, dimangfaatkeun diamalkeun. Ta eta insyaallah tadi naon anu dicaritakeun ku urang, ta anu dicaritakeun ku Kanjeng Nabi ganjaranna sing horeng kitu tinggal naon, tinggal urang masing-masing ngamalkeun. Dina pangaosan urang dina kesimpulanna ieu ngaji nya lobakeun urang naon ya di dieu lobakeun biasakeun paksakeun urang tadina tilok salat berjamaah ge urang paksakeun nyaeta belajar salat berjamaah loba kukumpulan jeung ahli ilmu, loba ngadengekeun ngahartikeun hukum-hukum Allah anu disampaikeun melalui ahli ilmu, sanggeusna kitu nyatana diamalkeun tah eta ganjaranna. Di samping urang bakal diberi rizki anu halal ku Gusti Allah,
disalamatkeun dina siksaan kubur jeung menang kitab nangke urang di belah katuhu ngajempat dina siratal mustaqim milir ibarat kilat bakal dikumpulkeun jeung para nabi terakhir nyatana urang bakal dijieunteun hiji imah gedong anu dijieuna dina inten yakut anu sarba beureum anu lawangna aya 40 pikeun urang lamun urang nu ngalaksanakeun nu tadi naon anu disebut tadi teh kitu nya da sakieu mungkin pangaosan urang mudah-mudahan aya manfaatna jeung mudah-mudahan naon nu diaji ku urang bebarengan dijadikeun hidayah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nyuwunkeun diampura bilih bisi aya omongan-omongan kaula anu teu ngeunah didengena aya kasalahan dina masalah surahan ieu kitab sakali nyuwunkeun diampura hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.